Assalamualaikum Sampurasun. Tepang deui di bercerita biu. Rerencangan sadaya carita nu ayeuna ngeunaan salah sahiji sato nu dipika resep ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta kuda. Yuk orang kawitan maca sasarengan bercerita biu. Rudi karya Ella Elviana, terjemahan Sunda ku Bapak Tadin sareng reng-rengan di Let's Read the Asia Foundation. Ngaran kuring Rudi. Kuring matuh diinstal babarengan jeung kuda liana. Kuring sapara kanca mantuan barudak nu hayang diajar tumpak kuda. Tapi kuring mah can kungsi kapilih. Entaran susuri kuring goreng. Babaturan kuring mah susurina aralus. Sok sanajan gonta-ganti sampo jeung disisiran sataker kebek angger we buuk teh lempes. Unggal aya budak nu hayang diajar tumpak kuda, maranehna sok milih nu sejen. Nepi ka dina hiji poe. Abdi mah milih nu ieu. Diresep kana panonna, lindek sigana mah. Teu sangka aya nu milih kuring. Kuring duaan ulin suka bunga. Yeuna kuring teu era ku susuri, lantaran aya nu resepeun kana panon kuring. Saestuna mah urang diciptakeun ku Allah teh lengkep sareng kaistimewaan sareng kakirangan di diri sewang-sewengan. Ulah dugi ka mindernya rerencangan sadaya. Sakitu heula ti sim kuring, kirang langkungna nada dihapunten. Hatur nuhun. Sampurasun. Assalamualaikum. Wilujeng tepang deui, hatur nuhun.